Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana, dina dinten ieu simkuring bade nepangkeun hiji warta ngeunaan kana kagiatan dina diberlakukanana Peraturan Ganjil Genap. Siswa-siswi SMA Negeri Jatinangor parantos ngalaksanakeun program parkir ganjil genap pikeun masalah parkir dina dinten Salasa kaping 24 Januari 2023. Peraturan ganjil genap ieu dirangkep tina ningkatkeun disiplin murid. Mulai diterapkeun ganjil genap kendaraan murid nuturkeun tanggal anu berlaku unggal poena. Jadi murid anu bae mawa kendaraan ka sakola anu plat nomorna ganjil atau genap sesuai tanggal dina poe eta. Nah, sakitu wae warta anu tiasa kapihatur dina dinten ieu. Wilujeng patepang deui dina warta anu sanesna dina dinten nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.